Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang menjelang sore. Tadi ieu Abah pangintennya bade ngajelaskeun tentang kayu kangge bahan wayang golek pangintennya. Kayu teh kayu albasia. Ieu teh upami didamel bahan bangunan mah pang mirah-mirahna itu. Tapi kanggo Abah ya sangat-sangat berharga itu. Pang kan upami ku tukang suluh mah jadi suluh itu. Ya ku Abah mah sangat-sangat berguna lah, manfaat pisan. Yo ayeuna urang hagitan di damel. Baraya Abah nu jadi rajar di YouTube Abah. Cara ngadamel panangan teh kieu ya. Tangga bakalana sapertos kieu teh bahan ieu teh kangge sapasangan panangan wayang teh. Carana kumaha Bah tah kieu. Mangga baraya-baraya gitu ku Abah dijelaskeun. Tah saha bahan ieu teh panginten janten sapasang panangan wayang. Carana kieu tos kira gaji kiri kanan kantun dibelah. Tuh janten sapasang.
baraya abah tuh sepertos kieu jantenna. Taya kange tangan ya. Taya bahan teh tinu limbah sepertos kieu. Panginten kuno keterang mah panginten ieu teh janten suluh kayu bakar lah. Kayu bakar. Hari ku abah mah sangat-sangat berharga, sangat berharga. Biasa jantan artos lah wabah mah itu kaisageun kieu. Ka baraya abah anu ya lalajar. Biasa memanfaatkan bahan-bahan limbah kayu albasia seperti kaso-kaso lah jelas bangunan itu kan daripada dibuang ya ari ku pengrajin mah panginten biasa digunakan lah kangge wayang aralit kangge tanganna kangge badanna tiasa insyaallah asal diajarna asal kayang gitu maksudna teh tong kapokan lah ya insyaallah. Taya tiasa oge kangge pasanganna nya kangge kaluhurna ya tiasa dianggo ya.
kieu baraya-baraya abah ngabakalan panangan teh kieu taya kangge kaluhurna tah nya ieu anu digunakeun teh kayu limbahna ieu tuh pertos kieu tuh tah ieu maksana dikieukeun ieu biasa jantan naga gitu biasa jantan manuk ngabakalana sapertos kieu jantan gampil ngarautna pas rengse ya kieu panggitannya pinten ieu panggitan abah acara nama ngabakalan kanggo panangan teh mung teu lami panggitannya ayeuna mah abah cekapkeun heula we dugi ka dieu ditutup bae ku abah ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.